Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anu kahiji cik cobi salam anu kadua aya perbentanan henteu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abdul Nur Salam kedah 3 kali. Mungkin para alim ulama jarang anu ngaos salam anu katiluna, benten mungkin jeung anu sanes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Sidik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha ngawalerna? Jadi segala perkawis teh yakin urang kedah dirasakeun jeung disidikeun anu katiluna supados urang tiasa salam mat dunya rauh akhirat. Hapunten nu kapihatur sim kuring teu ngagaduhan gelar teu ngagaduhan titel, di mana ngaosna sim kuring da sim kuring mah lain kiai, lain ulama, lain ustad, lain santri, mun kapungkur mah diajar ngaliwat. Jadi ulah nyalahkeun sim kuring, salahkeun mah Bapak Haji we nya anu nanggapna sim kuring gitu. Aduh tadi teh sim kuring teh ngaos teh bingung dateng ngagaduhan bakal, tapi sanggeusna nu kahiji parantos dibuka ku wargina nyaeta maos ayat Al-Qur'an, anu kadua parantos dibibingah ku wargina nyaeta di siswa mahasiswa IAIN, anu katilu parantos dituakeun nyaeta ku pangersa Bapak Kyai Toto. Langkung tipayun sim kuring ngucapkeun nuhun ka pengatur waktu penata acara dina ieu waktu sim kuring kedah cumarios. Teu hilap ka Bapak Pasebul Hajat, Bapak Haji jeung Ibu Ihah kalayan A Asep Muhammad Ibrahim Ali, saya namina anjeunna cenah hoyong dipangnadarekeun, sanes dipangaoskeun diurukan, sanes hoyong dipangajikeun da sim kuring mah sieun ngaji teh tungtungna sok jadi penyajian. Mending kene sim kuring jadi tongtonan ngajadikeun tungtunan. Terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ilhamdu Allahu Rabbul Alamin. As-salatu as-salamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taslima wa mahabbatan wa rifatan wa birah. Puji pangais ati anu aya dina sanubari
puja pangait rasa anu aya dina mana puji juang sanggakeun ka Gusti anu maha suci anu ngancik dina satubari ka Gusti nu maha suci nyaeta Rabbul Izzati. Puja juang disanggakeun kanu maha kawasa ka Gusti Allah azza wa jalla. Teu hilap hapunten aya nu kalangkung kasena Al Mukarram kasepuhan di dieu sim kuring sanes ngawurukan ampun paralun mun sim kuring ngaos di dieu meureun hitung-hitung mamatahan ngojae kamari ampun paralun. Abdi bingung ayeuna ngajina sim kuring mungkin benten jeung nu sanes pangajak sakali deui hapunten ka Bapak Saibul Hajat ka kasepuhan ka parengrengan afaratna ka para pemuda-pemudi murang kali anu kusim kering divi hormat. Teu hilap yakni kajungjunan urang anu nyong colang sya alam dunya eueuh deui yakni nabiyana habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka para sahabatna ka para tabi'ina tugdugikeun ka urang anu tiasa ngariung mungpulung patepung lawung patepang rarai jeung pribados dina waktos ieu dina tempat haplah mubah. Amin ya robbal alamin. Pamugi dicatat ku Gusti Allah dina hiji kasae pikeun sampeureun engke di yaumil qiyamah. Satana sim kuring nerangkeun naon maksudna ngaji sim kuring di dieu hapunten kasepuhan Kang Haji Mamasyana Al Mukarram Pak Kiai pun haji nya Pak Kiai Toto kasepuhan sadayana ngaji nasim kuring be cuang dicandak anu 5 ngaji dikaji digali dihayati dimengerti bener ceuk hate pek laksanakeun lamun mangmang jeung hate yakin mal disebutkeun ibadah sebab awalu dini ma'rifatullah awal-awalna ibadah kudu nyaho heula kana ilmu lamun teu nyaho ilmu nama disebutkeun ibadah kamu teu make ilmu ibadah lain ilmu lamun teu dipake ibadah ilmu lain awas sing jelas jeung sing eces nya yakin syaitik anu kusim kuring dijelaskeun tadi ayeuna meureun ngaji nasim kuring teh juang lumpat kana siki nyaeta acara nikah. Di mana asalna bisa kejadian aya nikah sim kuring nangis jeung jumerit ka Allah timbulna aya pernikahan gara-gara Nabi Adam ditundung di surga ke alam dunia. Nabi Adam dilungsurkeun ku Allah di Palestina, Babu Siti Hawa dilungsurkeun ku Allah di India, matak terkenal dengan sungai Gangga. Lamun cek surat Al-Quran nyaeta Al-Baqarah sapi bikang Nabi Adam nangis lempang di Palestina baring maca selama 1000 tahun ngadoa kakara diijabah ku Allah
Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa idlam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Nabi Adam curucur cipanona bari nangis sampai ku ayeuna mah geuning pernikahan teh di mewah-mewah dihias bari jeung hiburan. Timbulna pernikahan kunaon kejadian di negara Mesir, kota Mekah jeung kota Madinah. Gara-gara timbulna nu disebutkeun hayang nikah, gara-gara aja asir bekah nu duanana ngajadikeun ditempatkeun di mana? Di Madinah. Kudu aya tempat anu merenahna. Kunaon bisa ditimbulkeun di Mekah? Margi anu disebutkeun batu nu bodas ngeplak dilungsurkeun ku Allah nyata di negara Mesir. Anu ayeuna disebutkeun batu Hajar Aswad, Masya Allah Rabbi. Di dinya oge aya disebutkeun Guha Hiro. Ngan geuning jalmina teh jauh ngaji. Naon teh Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa idlam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Duh Gusti Pangeran abdi dolim ka diri abdi, pami Gusti tengah punten tangtos arti janten jalmi anu naon baget yakin rugina cik kumaha jalma anu dolim teh diri urang sok dolim apa tara aya tengah jawab daya hatena mah yakin jujur hate mal bisa dibawa. Maka di dia tadi pun rayi Mama Kiai Toto saacana mantolabul ilmi cenah mantolabul ilmi fa'ul man bil ghairi ilmi ya'malu maldudatul la tuqbalu. Matak ilmu teh aya hadis Al-Qur'an teh ulah saukur hadisna hungkul ulah saukur Al-Qur'an na hungkul kudu jeung hartina geus jeung hartina teh ulah saukur hartina dikaji ku urang digali ku urang dilenyepan ku hate sanubari bener apa henteu. Itu ilmu kaguar tadi seutik pemuda belah itu Allahu Akbar ay Allahu Akbar teh kusim kuring awas takbiratul ihram. Lamun di Mekah Pak Haji nu geus pernah ka Mekah yakin mutlak ari baju ihram teh sataranjang bulat baju nak bodas teu dijahit. Kunaon cenah ai takbiratul ihram dina salat ngangkat tangan. Yakin jelma-jelma anu tegas teu boga daya teu upaya. Maka timbul kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil. Mata ulah gagah. Ulah sombong, ulah adigung. Mata as-sholatu imaduddin, salat teh tihangna agama, tapi geuning jelema teh ayeuna teh gagah aing asa pangkasep. Aing rasa jajak. Ya. Kade ya ulah nyangkolong saeutik kasep da judulna ge sim kuring ayeuna mungkin dina akad pernikahan teu acan aya tadi dina nikah teh tina asal nu tadi saeutik
saeutikna deui awas wa khalaqna azwajan yen Allah dina ayat Al-Qur'an wa khalaqnakum azwajan Allah geus nyiptakeun sapasang-sapasang sajodo dua mata kalimah nu erek asup Islam dua kalimatul syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul lamun jelma ngaji ngan saukur kitu hungkul teh nyaho rahasiana karena dina kalimat syahadat itu aya dat laisa kamisli sayun naon nu dirahasiakeun ku Allah lamun mode kitu abdi manyalahkeun ngan lamun hayang ngabongkar sikina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadat di mana dat ngagaduhan di mana-mana sifat ngagaduhan di mana apa ngagaduhan maka 2 kali 2 jadi opat dina nu tadi wa khalaqnakum azwajan aya beurang aya aya panjang aya pot yakin tah nya lamun dimutalaah deui ngaji kana diri Gusti Allah teh geus masihan ngan jarang jalmi nu ngaji kana dirina geracuan ti papai ti handap dugi ka luhur nya dilenyepan dua ku jeung ku jadi naik ka luhur saeutik ping jeung ping jadi naik deui ka luhur saeutik tit jeung tit jadi teu nyaho eta ulah seuri kuring teu nya kade tuh aya kanu kitu maresep naik deui ka luhur nya naik ka luhur da jeung da di wilayah dada aya SU jeung SU dihijikeun teu tanggung jawab bapak atawa awewe yakin jelas lompat ka luhur sakedik pi jeung pi anu paling pusing geus dirinya naik ka luhur dina tarang nong jeung nong jadi cak sia tarangna nong nya teu kuring mah disebut nong ibu kade nya hampura kuring hayang maherei da tadi teh sudah bingung tadi Pak Kiai aya dosa aya ilmu man talabul ilmi faulu man birguili ya malu badul memang benar tadi jalma cenah ilmu teh mal bisa nyampe ka diri urang lamun urang pinuh ku dosa mata kamari bulan kamari aya teh bulan silih mulutnya kamari mah bulan mulut Pak hapunten kasepuhan sadayana abdi masihan terang kunaon aya kudu diperingati hari muludan sikina kudu jelas di mana-mana hari kelahiran kudu diperingati kudu jelas jeung eces sabab dina kelahiran teh jalma kayaan kumaha fitrah bersih ras teu urang teh kudu inget-inget sataun sakali aya muludan urang teh bersih teu kalakuan urang lenyepan sabab bersihna diri orang angin ku ofat perkara raras apa bohong matak tadi kasinggung saeutik aya ngaji makrifat mal panggih makrifat sabab ngaji sakabeh hirup di alam dunya bapak erek masak 5 perkara bapak ngarokok 5 perkara bapak erek macul 5 perkara ibu erek nyangu pun 5 perkara malesat jelema hidup syarat syariat hakikat torekat jeung marifat ngan jelema anu can nyaho ngecek kana marifat ngecek kana hakikat yakin sing jelas matak ngaji ulah tanggung ngaji kudu tuntas jeung kudu tamat ayeuna contoh bapak erek nesep bapak ayah syaratna eueuh
syariatna di kumaha Bapak hakikatna kumaha maripatna ngeunah jeung hanteu kade aing ngaranna makrifat teh nganyahokeun nu jelas paham hasilna kumaha maka di dieu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei jelma-jelma anu ariman kudu takwa ka Allah. Nu kumaha anu takwa teh? Takwa cukup dicandak tina 3 huruf. Ta qop wau. Takna tawadu sabar jeung tawakal. Qopna qanaah ngarasakeun cukup dibeklan ku Allah teu diwilah-wilah. Sing jelas Pak. Istri pamegat presiden jenderal polisi teu diwilah-wilah ku Allah. Cuman anu perbedaanna naon? Wow tina makna waro. Kade bisi lepat lamun teu segenah ngaji jeung sim kuring eureun. Ye, awas. Naon waro? Aya waro teh kudu bisa ngurusna, daek diurusna. Bener teu? Kudu aya tuturusna, kudu aya pulusna, ditangtos mulus. Awas lenyepan ngaji nasim kuring. Keun ek ngaji di dieu ka harti tapi balik ka imah insyaallah lenyepan ku diri. Bapak lamun sarua bapak ngadidikna ku batur seperti Pak Jokowi nya di modalan di sakola kena akur diurus jeung dipiara beureun urang ge jadi presi da ku sabab kunaon kuring diurus ku bapak teh sarua jeung batur beda dididikna bener teu beda sakolana tah eta Pak nu jadikeun perbedaan awewe jeung lalaki dina Al-Qur'an Qur'an ngacatekeun 30 juz matak Al-Qur'an teh pikeun manusia aya di diri manusia kudu dilampahkeun ku manusia naon maka timbullah perkawinan nu 3 wujud hiji bedana awewe jeung manusia lenyepan ku diri di dieu ku akibat tina kadoliman Nabi Adam jeung Babu Siti Hawa dilungsurkeun ke alam dunya maka timbul di diri mate dipake kudukun dipake kun payakun maka jadi anjeun maka kajadian lamun eueuh kaja kusab kajadian teh ku urang ditulung Nabi Adam timbul di dieu nu lalaki mah nyendol nu awewe mah hanteu di dieu timbul nu awewe mah nyendol nu lalaki mah ngan di nu handap nu lalaki benggul nu handap nu awewe mah bener teu Pak matak ayeuna dina acara nikah lamun dina surat An-Nur anu lanjang anu bujang nu boga salaki beut nyandung akur teh jeung surat An-Nur awas kasep sing bener nya itulah ngaji sing yakin tak ayeuna loba kiai jeung ulama Pak tadi kasinggung dina bab ilmu pusatna saukur 5 Pak hiji tina daluang nyaeta model koran majalah buku jeung kitab nu kadua ti papada urang manusia anu jelas nya nu katilu tina wayang mun contoh ayeuna mah film ngajadikeun tungtunan nu kaopat ti dalang anu ceramah anu kalima naon nyaeta tina kaha di akalan segala rupa itu sumberna ilmu ulah nyangkolong dikena waktu sebager ai nikah teh aya naon ari nikah di dieu sim kuring naon ari nikah kasaha kudu nikah nya awas nikah nu kahiji naon ari nikah kasaha kudu nikah nya jeung saha nu kudu ditikah jeung langkah-langkah naon
anu urang saenggeus sabada nikah. Awas sing jelas. Ari ngaranna nikah anu jelas di ngaranna nikah teh lamun cek bahasa santri mah ta'arif, lamun cek bahasa budak sekolah definisi, aya definisi etimologi, aya definisi terminologi. Ari tek etimologi itu logawi, upami terminologi itu cek parsana istilah. Awas sing jelas. Para hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Tapi lamun cek fikih, cek dina kitab-kitab fikih mah nyaeta al istima, sakadar-kadar anu berkumpul, anu kumpul tadi dirnya. Lamun jek pamuda anu ngaharewas ceum kuring, ari hurufna nikah teh 3. Dukanya duka bohong. Nikah nuna, nikna nun, kakna beureun jadi kap, hakna ahna jadi hak. Awas lenyapkan. Nuna nikmat, kapna karasa, hakna haneut. Bener apa bohong? Urang oge nu ngajentul di dieu bapak-bapak ibu-ibu teh hasil nikmat nih. Bener apa bohong? Dakwana ge sabibit Nabi Adam jeung babu Siti turung masa pek da kuring mah cenah Pak Kiai da kuring mah henteu ngieun budak da ngieun teh nikmat. Maka dina Al-Qur'an kun payakun tina nikmat itu ngajadikeun kejadian nyaeta ngajadikeun urang nu ngajaran. Jelas kade tadi mah kata poten nurutan ya Allah Pak yi kade ulah sampai narudutan jelema da kuring teu ngajak seuri teu ngabodor da kuring mah nerangkeun nu sabener-benerna nya. Awas saeutik tadi Pak Kiai nyebutkeun iman. Loba ulama hei tingkatkan iman bari jeung teu dituduhkeun tingkatanana. Leres nu kahiji iman taklid. Ari iman taklid teh iman cenah jeung kiai, iman cenah jeung ulama, iman cenah jeung kitab, iman cenah jeung rasul. Jelas. Lamun taklid masih jauh, maka tingkatkeun ku urang nya karena iman ayan. Jadi iman ayan di teh ulah kawa ayan atuh karena iman ilmu nu kadua bisi pasengsol tingkatanana. Maka orang percaya karena ilmu, tapi ilmu eta teh Bapak kamari abdi ngadoa diijabah. Ya Allah kieu dar kuring ai pas datang jelema hiji tatanya kak padukun tabake teu diijabah nya berarti ilmu. Maka eta aya tingkatan nu katilu disebutkeun ilmu ayan. Ayat teh samar. Awas ya diri urang diri pribadi lenyepan tina iman ayan tingkatkeun ku urang kana iman ainul yakin nya yakin jek dirina yakin jek batiniana jelas kanyahoan ngan iman nu eta ulah gagah bager aing kena jeung kiai cenah cek taklid aing iman nyaho cenah ieu ilmuna ya minda kes kejadian geus yakin lahir jeung batin tapi eleh ku hiji iman nu disebutkeun iman hak umat manusia menta hak Allah mere jeung borah kitu geuning bapak budak kamari ceurik bapak minta duit aing bapana nyekel duit dah hak bapana mere jeung hanteu raras apa bohong Pak
contoh ayeuna si Asep bapak kuring cenah erek kawin hak bapana ek ngawinkeun jeung hanteu nya maka lamun jelema geus nyampe kana iman hak yakin mana bakal sadar diri da jelema ngan saukur nyuhun matak sing rajin salat sing rajin nuhunkeun bari jumerit ngeclak cima ulah bari minta kakolot popolotot bapak aing minta duit dibere moal ku bapana tapi bari jeung datang teh jelema ya Allah assalamualaikum bapak hampura dosa abdi bapak ku abdi didoakeun bapak teh sing salamet sing barokah bapak eta bapana teh bunga budak aing soleh tungtungna nu teunanana mah ku bapak dihampura kasih ku bapak didoakeun tungtungna menta motor enmek erek kumaha ibu eta matak tadi kasinggung cenah anak soleh mimitina hungkul jika nu nya ceurik ya Allah ulah nya bager asup nya tah nya tadi tah Asep sakedik matak ngajina abdi dipanjangkeun panjang dipondokeun pondok ngan lamun masanten ngaji teh mah ngaji teh puputerankeun da keres muter lamun urang sadar kasepuhan dina ayat Al-Qur'an tetebih dina surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun kana sararas-rasna nya lolobana ayeuna jelema teh menta kanu pinter menta kanu mahasat kanu sakti menta kanu jago nu maha sakti nu sakti dipilari nu maha sakti diluli-luli laras apa bohong sakti manusana apa sakti Gusti Allah nah itu matak sing yakin saeutiknya gitu awas sakedik awas manfaat naon tadi hawa nafsu bisa nah hawa nafsu kabeh moal dipaehan moal dileungitkeun tapi kudu bisa nyangker hawa nahan hawa saha nu hayang dipaehan nafsuna sabab bakal timbul nafsu tingwanging opat perkara timbulna kahayang opat perkara silokana babu Siti Hawa manusia nu hidup di alam dunia saukur ngababu karena hawa nafsu laras apa bohong eueuh teuing jalma nu daek pagawean angin kumuaskeun hawa nafsu eueuh nu kena lillahi ta yakin sing sebenarnya ek lenyepan di mana lamun hayang leungit nafsuna hayang ngurangan nafsuna naon nopat peraka teh nyata ku hakikatna Muhammad mimha mindal lamun teu katingali timbul nafsu moal geulis maka tingali nu geulis nya lamun teu kaduh cepil jelema torek timbul hawa nafsu moal sabab aya kahoyong teh ku ka kuping nya awas sing bener tah matak ayeuna lumpat kanu tadi tawadu takwa itu nu warok ku Allah diamanatannya eta anjeun teh diamanatan dibekelan dipake naon diurus dipiaran teu dilenyepan aa lamun teu saimbang ngurus jeung biarana ruksak moal lenyepan nya urang dibere fanon ngurus jeung anggona loba manaa urang dibere sikil ngurusna jeung miarana loba manaa can pernah kuring nguping aya di dieu teh Kang Haji anu syukuran dibere ku Allah nikmat gede jeung nikmat leutik tapi nu syukuran nikmat leutik kawinan syukuran ngalahirkeun syukuran bener teu panen ti sawah syukuran tapi urang bentak
datangkan kaina sakieu bisa ningali keneh can pernah anu nguping syukuran ya Allah beak sakieu sim kuring bisa keneh ningal ya Allah sim kuring syukuran ngakaduhan sampean tiasa dugi ka dieu atos apa syukuran beak 2 juta gitu bisa lempang eta nikmat gede dijadikeun leutik nikmat leutik dijieun gede jelas teh Pak matak pantas disebutkan kufur nikmat matak cek pakaitan mah tadi saeutik kafir can kapikiran kumanah urang ngan mudah-mudahan sanggeusna penak jeung sim kuring awas itu tiasa dirobah engke hiji ku hiji kalina lamun cek idah saeutik tadi disebutkan nikah jeko idah nikmatun dunya awas salasatun paltaqabiro lamasa wa khulladzakar nikmat dunya teh ngan saukur 3 geuning bager nuka hiji nyabak nuka 2 nyeun nuka 3 nama ngasupkeun geus seuri ngasupkeun naon heula awas jeung maek nikah bagernya nikmat dunya ngan saukur 3 awas nikmatun nikmat dunya ngan 3 hiji nyabak 2 nyeun 3 ngasupkeun awas nu bentelu meureun ngasupkeun ka nu munu geus we eta nikmat dunya matak disarebutkeun di surga dunya awas saeutiknya lenyap sabab abdi ngajina bakal lamun teu dikieu moal bager sim kuring panjang ek pondok-pondok ek panjang-panjang yakin ngan nikmatna bager nikmatna nikah teh ngan sakedap biasana umumna mah ngasaukur datang ka 2 rebo aing geus reumeuh mah tawa geus budak bohong da keur geulis mah geulis geuningnya keur geulis mah keur anyar pangan ngantan ngan saukur 2 minggu nya di dieu anu disebutkeun mampu henteu kasep di mana urang nikah nya di mana pamajikan geus reuneuh di mana pamajikan geus ruksak lolobana geus ruksak mah teu lulus dina karoha lamun teu lulus dina karoha disebutna teh hazanah rumah tangga awet lamun lulus tina gogodana nu kereuneuh pamajikan kuring nu goreng patut pamajikan kuring da baheula mah geulis keur can diruksaku kuring kudu ngajadikeun nyaeta karoha hasanah ari hasanah teh nu kumaha kasep anu lulus tina uji jelas lulus tina ujian anu tadi gogoda teh awas sing jelas sekali deui gogoda matak tadi ngurus jeung biarana sing bener nah ayeuna nu katilu nanya bager saha nu kudu nikah anu geus baleg anu geus mampu nganapkahan bibir luhur jeung han da teu daekeun kuring nanya kapun bojo dinapkahan handapna hungkul teu dae karsa teu mun handapna hungkul dinapkahan lamun luhurna hungkul jadi mah keresaeun naon margina da sabab perbedaan anak istri jeung pambeget teh mung 3 berarti emutan mah sami rasa mah sami raras awas jeung lenyepan
da meureun lalaki bobogohan pamajikan panas pamajikan bobogohan salakina sok ngambek mana laki mah pinter kodek bener awas sing jelas kanu kumaha atuh kasep cenah rumah tangga teh nikah teh nya kanu geulis ceuk kasep hiji panggeulisna eueuh deui nu kadua turunanana nu sae kaopat didikanana tah nu disebutkeun nyandung nu opat ngan sim kuring nambahan 5 nyandung teh hiji panggeulisna jeung nu kasep 2 turunanana sae 4 nu disebutkeun pendidikanana 5 dunyana 4 dunyana nu kalima rapokna jelas tuh ulah kieu tah nu loba nama plak plek plok ngajadikeun hazanah salaki napok bawe napok jadi tungtungna pacabok tungtungna kade RT nya ingat we ka bintang film cenah aduh eta bapak ikan bintang film ring teu poho yakin mata tontonan ngajadikeun tungtun mun pangajian teh ka hati jadi panyaci jelas eta teh aa ponokeun ngajina sabab ngaji saeutik deui ngaji lamun aya kubeuna bab nikah nya anu kaopat langkah-langkahna saenggeus nikah hiji aa amanat sing bisa awas masihan barang tuang lamun jek bahasa India mah marabana sing seubeuh kade ulah seuri ya. Nu kadua makeanana nu bareuteuh daek ibu diberi nu barutut tuh embungeun komo parawan bener teu nya eta hak jeung kawajibanna yakin moal pasea anu katilu ngimahana sing pak daek lamun dibere nu rayon matak sing sehat sing bisa miara di sing bisa ngurus di supaya ulah ditinggalkeun ku salak awas sing bener cak nya geus tilu anya tilu 2 karah tilu nu kaopatna sing metingan duki kare tuh eta kewajiban salat ngan pepeujuh ulah ngajadikeun paci ditambahan saeutik sabab Al-Qur'an teh hadis Al-Qur'an teh intipun keneh galieun keneh nu mana nu kudu dilakonan nu mana nu ulah dilak naon contona Bapak aya amaluna amalukum amal manna jeung manna amal urang jeung tapi jeung Al-Qur'an minal mutakabbirin wal mutakabirun jalma nyabok dicabok deui jalma nonjok tojok deui jalma tarananya teu ditanya deui kumaha ek aku rumah arba di alam dunya mun model kitu matak timbul jak Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ngan pada umum namah gening kalimah eta teh ngan saukur kanu mah kudu namah balikeun kana diri bapak bageur urang asal tina bersih ti Gusti Allah urang kudu bersih deui manahna manah mal tiasa bersih lamun panona dipake nu awon cepilna dipake awon sabab bersihna manah kumaha 4 perkara jelas Pak tiasa mun kitu bade diajar sasami jeung sim kuring tah matak mantolabul ilmi pauluman bil gueri ilmi gali ilmu jeroan diolah hartos
aya cenah licik aya lalaki cenah di hak kewajiban kewajiban awewe naon mun awewe hayang ulah dipegatkeun ku salakina opat tapi bakal ditambahan hiji naon kewajiban awewe teh nu hiji sing pinter mah yakin bisa masak budak ora ayeuna bohong lah teu percaya nya sing yakin nu kadua sing pintar diwat supaya katinggalina benar nu katilu naon ieu nu katilu lalaki moalekeun ka mana-mana lamun bisa nangkarak yakin ulah saukur nangkarak da salaki teh sok aya nu ngomong Kang cenah abdi boga pamajikan teh kawas bagedor cau ngajedog we nangkarak mah nangkarak nya maka anu kaopat sing pintar ngadeng kah jelas jadi muaskeun kalah hawa nafsu lalak nya ya eta masya Allah panganten lain panganten anyar eta mah panganten bau jikeun sing bisa goyang na yakin lamun jelema bisa muaskeun hawa nafsuna pamaget yakin eta malabaget moadaikeun ka mana-mana abdi mah pat tengah donge tengah nyong heudeuh teu sumur tapi bener teu Pak eta ngaji rumah tangga model kitu lamun awewe geus model kitu lalaki lacur moal jelas masakna ngeunah bener teu diwedak bae dangdan wae geulis nya nu katilu di aa nangkarakna bener posisina geus muaskeun ka salakina nganu ka 5 sim kuring masihan sakedik lamun kurang ti salaki sagarupa teh ulas ngawak ayeuna ulah duginya kolong karawaktos karasan sim kuring pun raji anakan sim kuring nuju hajatan oge di Sindang di Nusa Kambangan tadi geus ngebelan dengan waktos samemeh bubar pajauh jeung sim kuring cuang nyiptakeun disebutkeun cek batur ilmu sabu jagat lenyepan ku manah makna ku diri ku kasepuhan Rabbana bener Rabbana robbahkeun beda Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana geura robahkeun naon Pak nu kudu robahna cik naros naon nu kudu robahna teh maka timbulna didinya kamaraneh abdi mah robbani ati abdi tina naon tina hatena atina pidunya mangpeng urang keur hirup di alam jelas Rabbana atina fid dunya hasanah tah di dieu nu paling berat hiri dengki jail hewa geuleuh eta ka jelema eta bisa dipikeun moal awas ulah nyebutkeun insyaallah nya Rabbana atina fid dunya hasanah akina ulah rasa aing adigung ulah mulak cangkeng dina punduk dah hade pantes di dieu mah nya di dieu mulak cangkeng nya jadi ulah rasa aing gagah keneh ulah rasa aing ngora keneh ulah rasa aing waringkas keneh adzabanar sopan santun ramah tamah kepada babaturan al
makhluk mahli al jannata jannah kasakabeh makhluk yakin bakal ngajadikeun salamet nu ditimbulkeun inna dinna indallahil Islam. Gampang ngomong mah doa agama nu pikeun ku Allah nyata agama Islam. Sameme salamet teh kudu naha heula. Awalna di jero eta matak sok aya laguna. Indonesia Raya matak ngajina sim kuring sambung menyambung nyambungkeun. Age panjangkeun 2 jam ge mampu 3 jam. Ngan sim kuring waktos teh. Di awalna tina hate. Sambungan urang yakin nyambung disambung ngaji nyambung kabeh. Teu jelas. Nya. Awas saeutik dina tadi abdi kasinggung sampai sim kuring akhir. Al-Quran ali itu ilmu Al-Quran sakabeh perkara di alam dunya kudu ngabogaan ukuran jeung aturan. Lamun teu diukur jeung diatur kasep bager di mana rumah tangga yakin acak-acakan di akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.